Wilujeng santan pemirsa, patebang dari sarang sim abdi dina acara Sacuil Info. Sim kuring dina waktu ieu bade ngadugikeun sawantara warta anu nyeritakan tentang longsor di Sumedang, Jawa Barat. Longsor di Sumedang, Jawa Barat, kejadianna dina tanggal 9 Januari di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sakirana 14 imah di Dusun Bojong Kondang RT 03 RW 10, Katarajang, material longsor. Dina Sabtu 9 Januari 2021. Kejadian longsor ieu ayana dua kali nyaeta di jam 16 waktu Indonesia Barat jeung jam 19 waktu Indonesia Barat. Dina data sementara aya 1020 jelema anu ngungsi akibat bencana eta. Sampai dinten ieu korban tewas anu kapanggih aya 36 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati nyatakan bahwa proses pencarian korban longsor tersebut berkendala ku cuaca hujan. Salaina pihakna ngingatkeun supaya waspada kana longsor susulan. Pasalna Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ngalaporkeun masih aya retakan di babaraha titik lokasi longsor. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayunan sadayana. Mugi ku warta janten manfaat kanggo sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.